cinta. Anjir, euy bisaan. Oh atuh, ulah nempuk kolotna ka urang teh mah. Urang mah pernah muda saya teh. Ih, mage penyanyi dulu mah ya. Cika curi request. Sok, Nona pengen lagu apa Nona? Sok cing, di biskuit bisa tak? Tuh, Mak, rada ampun eta mah rada tegas laguna mah euy. Budak ngora teu bisa lagu Limbu Biskuit. Hayang ngopi atuh sok. Nah, hayang ngopi atuh mah, aing hayang ngopi mah. Lain hayang ngopi, lagu hayang ngopi, Bos. Lagu hayang ngopi. Iya, lagu hayang ngopi mah meuli ka warung mah. Menang pasti. Ih, lain meuli kopi runtuy. Anu lagu ge ya anu isuk isuk hudang sare na 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 na. Tah nu kitu. Oh, lagu kitu mah, ke sugan bisa heuh. Dang seteng lah. Isuk isuk udang sare nyokong kunci. Ih, sia mah Naon atuh kumaha? ngopi. Ngopi pan heuh can rapih cicing heula. Ayo, lawan. Isuk isuk udang sare nyokong kunci. Kuring ini ka dapur mawa gelas minum orso. Nah, anu nyuh orson nyuh kopi kan. Ih, urang mah bukan lagi orson, urang mah wah kopi mah eueuh. Urang mah nu kitu, urang mah laguna hayang aya kopian. Aing mah teu boga kopi di mana ge eueuh aya ge orson urang mah. Kumaha urang we atuh ngalagu mah? Atuh naon? Lah, mah aya teu ngeunaon mah tuh lah request. Urang mah hayang aya kopian we laguna. Aing mah teu boga kopi parere omong gitu. Minum kopi. Wah, Pokona mah urang mah aya Apa kopian. aya keributan naon ya, aya keributan naon Bab. Urang teh hayang lagu teh anu aya kopian geuning na di kopian. Aya mah nyuh orson urang mah orson mah. ini nikmat gini ya. Mantap pokoknya mah. Aduh, sisi situ. Aduh, kudu deh ya. Gedangan aya, Bos. Aduh, nah kieu tuh. Nikmat ka cidaha ya. Yo. Acing. Si Mama Rabi ka dieu. Acing. Semua benar. Semua benar ieu. Terus cicing ya. Cicing. Anjir, nalongkrong euy. Ayo kopi, rokok, cuci mulut gedang. Ini nyarantai kieu sinarieun atuh euy. Nyaho atuh mah nyala rantai atuh hirup mah ya. Hirup mah ulah sok diambil pusing, kudu dinikmati ngarokok, ngopi, cuci mulutna aya gedang. Kudu kitu hirup mah nya. Nya atuh. Naon emak siga nu hayang ya, Bos ya? Oh. Minta atuh euy kopina sasuruput we jangan leueuran ti koro ya. Pokona we sabatang. Tapi yang gedangna we sakeureut. Tah, Bos, kurangnya naon si emak beuki ngalunjak, Bos. Geus kabeh tah hayangeun si emak. Tapi heueuh nya yo. Dipikir-pikir tiba heula anjing ngalunyak we teu nginum duit. Menta kopi jeung udutnya. Mah hayang ieu. Hayang atuh bos. Dan gratis masuk ngeuna. Oh, hayang mak. Ya, mak aya hayang mah ya. Ya. Ya gedangna mak. Ya mak ya. Ya udutna ya. Arek mah ya. Ya mak. Jih si amah. Geuning kaledek. Kopi di kekemuan. Rokok di lamot. Gedang di letak. Nah nganggap naon ka aing teh nganggap cubluk. Cih, dia mari hayang. Ya sok-sok arek mah ya. Bos, nah kakak ngaledek ka si emak. Urang mah teh hayang apa sia, Bos? Ujung-ujungnya si emak masuk ngejem duit sia. Urang mah teh hayang apa mun ngamuk teh ka Bos. Bisa ilu-ilu. Lah, aing mah tanggung jawab yo. Ngamuk mah ku aing dikunculkeun ka situ. Lah, kumaha karep atuh Bos, urang mah ngabejaan geus. Karena mun aya naon urang mah sa ilu-ilu. Geus kalem lah, urang tanggung jawab cicing ayeuna naon mah. Heeh lah cicing. Ya arek mah ieu. Wah atuh ari maksa-maksa teuing mah. Tah, kopi yuk. Tah. Hah? Oh, sok cubluk wae ka aing teh. Tah, loba ku sia. Emangnya ngeunah. Oh, sok cubluk wae ka aing teh. Bye. Anjing, lalu dia rasa eta ini rabek, goblok. Pah, anjing pahit. Oh, yo. Cek aing. Naon masuk ka gawean si Mama Rabi. Kana saban tak tulang beung. Oh, yo. Urang teh heulanya. Bye. Apes anjing dari rabek. Aya oge no. Kang, misi Kang. Kumaha Kang? Kang, saya teh cari-cari penginapan. Dari sana ke sini enggak ada, adanya di sini. Ini kamar berapa? Banyak Kang, banyak rupa-rupa warnanya. Rupa-rupa macamnya. Ada yang 200, ada yang 220.000. Tergantung itu mau pilih yang mana. Wah, si Akang mah rupa-rupanya kayak balonku aja. Udah saya mah satu kamar aja, Kang. Boleh nggak? Oh ya udah, langsung sama istri saya aja. Kebetulan dia juga lagi nyapu di dalam. Oh ya udah tuh, Kang. Aku ke dalam dulu ya.
lumayan nih. Satu kamar, laku lagi. Teh, ini teh istrinya yang di depannya. Oh iya betul, ada apa? Itu kata si bapak suruh ke sini. Iya ada apa ya? Enggak, saya teh malu itu berkatanya. Bolehkah aku minta cium? Enak aja minta cium. Kang, ini nggak dikasih Kang. Udah Neng, kasih aja. Tuh kan, suruh dikasih Neng. Buah edan soalnya ay. Ya udah, mau yang mana? Enggak segitu, euy, majikan aing. Oke. Bukalah, berduaan gitu jaman masuk. Udah tuh aku pilih kiri aja. Woi! Ngapain dong ngasar-ngasar ke istri saya, ha? Enggak, ini mah cuma pesan kamar aja, Kang. Pesan kamar, tapi kok nyusul-nyusul kayak gitu? Neng, emang bener pesan kamar? Hah? Mesen kamar? Enggak, malah dia minta cium. Hah? Minta cium? Hah? Terus kamu kasih? Iya, tadinya mau dikasih, kata ah boleh. Maksud boleh tuh, dia pesen kamar, kirain dia lagi pesen kamar sama kamu, sayang. Aduh, kamu. Siapa sih kamu? Saya Sahrul, Kang. Sahrul kamu. Kamu lagi yang ngomongin dicium sama dia. Pokoknya aku nggak rela siapapun yang nyium kamu. Pikir di bulak balik. Kang, bade tu maros, Kang. Ya, pami numpak parau sabaraha, Kang? Mira ang, kecegaran mah biasanya mah 50. Nah, mirah bisa, Ang. Ini 50, Ang. Gue cek batur masa mahal, Kang, ieu teh. Nya ai biasana mah nelayan kan sok mencari ikan lah ke laut gitu, tapi ai keur weekend keur kieu mah bisa lah ya disewa ya perahu. Ya, tuh air res 50, Kang. Ya tuh ya, Ang ya. Ya. Siap atuh. Ayo Ang, berangkat Ang. Hayo barudak. Oh, ayo. Ayo. Hayo tuh. Aduh, di mana dia naiknya? Sok ada ya. Tah di tukang. Wah, edan. Loba teuing. Bener ge ka mana di yuk? Jadi ada Ciamis Lin? Oh, ya jadi ka Ciamis hayo atuh, Pur. Ayo. Buru atuh. Wah, edan. Ada ka Ciamis. Ya, di Ciamis mah laut aya ogenan gunung sih teh. Hah, aing. Ini coba sabar urang yuk. Ya ilaha illallah. Bocah ku limaan. Hah, bawa balik. Hi, apaan dulu teh aya situ bojong? Apaan piraku teh dia ka nepi ka situ, piraku teh nepi atuh. Terus ieu parahu ek lewat mana? Ek dibuat ke truk ku maneh, hah? Terus. Baik, wah bener ya. Panas juga kieu. Mana eta tuh bener? Tebenan mana eta tuh bener. Ngitung segala aya laut ke Ciamis. Oh, sih teh. Bos, kebenaran pisan ya. Mikir nyantai euy. Urang rek minta cai panas, Bos. Ek nyu kopi, eueuh caina. Minta cai panas. Sok tuh Kak, si Mawe minta cai panas mah ka ditu. Oh, aya kitu, Bos. Itu si mana di dapur? Nyatunya urang rek minta cai panas ya, jeung nyu kopi, Bos. Ka si emak. Sok ka ditu aya iya. Sok ka ditu we. Mak. Dan si Bogor makan anak muda. Terus sare nggak ganggu wae. Atuh kaganggu saeutik mau meuli umak amuk, Mak. Ya, Mak, cek si bos Areta tuh. Minjem duit cenah 200, Mak. Minjem duit. Urang mah teu percaya ka maneh anak muda. Mun itu percaya atuh, Mak, ka urang teh. Tuh, urang di geroannya si bos Areta na, Bos. Ya, 200 nya si Mak, nya, Bos. Sok yo kasih emak we. Tuh, Mak, katempo, kadangu. Tah, si bos Areta teh nginjem 200, sok teu percaya mama ka urang. Oh, percaya gitu mah. Coba. Ya. Ah, kieu Mak, nya, kumaha rek dibikeun ka si bos Areta nya. Sok nya, nuhun nya, Mak nya. Jung. Kayak urang nu lagina ka si bos Areta. Bos, nuhun nya ya, geus cai panasnya, nuhun nya. Heula, Bos. Gua gantian. Tadi pan si Rio ditao bos pinjam duit. Cih, nginjem duit. Nah, si Rio nginjem duit yo. Tadi teh si Rio teh ka dieu teh minta cai panas lain nginjem duit ku urang teh. Tuh kasih emak, minta cai panas mah ka ditu. Di, da si Rio ka ditu mah lain minta cai panas. Nginjem duit cek bos Areta 300. Nah, dibere we ku emak teh. Tuh, urang mah teu nyau, urang mah teu tah nginjem duit urang mah. Teu apa eta mah? Tadi ge urang mah ditah ka ditu teh minta cai panas si Rio teh ka urang teh. Sok we ka ditu kasih emak kitu. Ah, urang mah teh hayang nyaho. Ya tadi si Rio cek obos pinjam duit 300. Pokokna mah kudu aya 300. Duh, aing mah kalah jadi pusing. Nah, kalah nginjem duit minta cai panas teh. Ah, aing mah kalah. Yeuh atuh yeuh, kudu digantian mah. Yeuh. Ya gitu. Sok hararese biri cangkemos ku aing. Oh, makasih, Bang. Aing kalah apes aing nu minta cai kalah minta duit di kaditu aing mah. Bonting aing kalah bobol 300.000 keur ngahulang kieu aing apes. Ada apa Mama Rabi? Kamu udah memasuki wilayah saya. Anda kena pajak. Kena pajak?
Kenapa jak kumaha ieu teh? Kamu tidak tahu kepada saya? Aku teh preman ranca. Preman ranca. Ah, aing mah asa teu percaya preman ranca kieu. Oke, aku tunjukkan. Jalan ku sia. Hat. Ti anjing. Ampun. Merek moal. Untuk merek ku aing gel. Anjir, mung urang mah digeol mah. Aing mah mani keneh kena pajak lah. Sok buru. Ulah ngabudah wae. Capek ngabudah wae teh ya. Sok dia kan. Heeh atuh kelak. Ya, bayar. Apaan 10.000? Tuh usum 100.000 dong. Ya, daripada digeol aing mah ya. Nah gitu, ini baru duit. Heeh atuhnya. Bye. Dasar pemuda boloho, urang mah lain preman lawan keur niis aing mah. Lumayan jang ngopi deui.